kadang-kadang media otik-otik ya. Karena kadang siapa video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Sampurasun. Sampurasun. Pemirsa sadaya, anu kuring di hormat, simkuring bari ngadongeng, anu judulna Dongeng Sesakala Turahan Konjo. Wajah ayah sinatria hijaya, tenang ludeng tayak kakong, kawan manuk jadali, lawan penjajah negeri. Dina waktu harita Sultan Agung di Mataram rek ngayakeun tarungan ngalawan penjajah ka Batavia. Waktu panaraja Unggaran, Sultan Agung kasasar jeung saparakanca prajurit. Dik prajurit, orang kelebah mana ieu teh? Apa pisan jungkrangna? Turun gunung unggah gunung besan. Tuh geuning pasawan maningong pelang Sultan. Saur prajurit. Geus ayeuna mah urang heula bae ieu. Barang gerero, ujuk-ujuk aya nu nyerang. Siap! Ayo, mana babawaan jeung adaran nu lain kadikeun? Mana babawaan kukuring dirampok? Uy, babawaan jeung kadaharan sarombongan Sultan Agung dirampok. Ludes, mami teu diserakeun saeutik ketik acan. Sultan Agung teu ngalawan, da kumaha anu nyerangna leuwih loba tibatan rombongan anjeunna. Atuh, rombongan Sultan Agung teh akhirna pamuncai. Masing-masing nyangan akal sangka menang kadaharan jeung padudukan di kedeureuk. Salah saurang prajurit ngakuan, "Alah, asa embut aya nama kuring boga baturan palatah ieu nyaeta ubah beujang." Beras manehna nepangan. Sampurasun. 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 Gue. Enggak. Orang setui. Gening. Pangeran Martabuna. Cek kembang beujangkeun bari ngelikan. Noh, sobat. Babi mitinya bisa lebih kami sakan dia. Ugung mah ieu pimpinan urang Sultan Agung rek nangtoskeun ngalawan penjajah ka Batavia. Tapi kalahkan di jalan aya nu ngarampok. Bebekelan jeung bawaan ludes dirampok. Ya akhirna bubar. Ari Sultan Agung mah mulih deui ka Mataram ngan prajuritna bubar saware. Karunya teuy. Yang tembang beujang. Kunaon disebut tembang beujang, Gon? Sabab janggotna panjang. Kumaha kuring geus mil di dieu? Aduh dituturkeun ku kuring. Aduh, betul. Syukur pisan oleh nujung kuring mah. Ambe kuring aya baturna. Di harita babarengan di leuweung. Eta dua sobat geus rundingan hayang boga tempat padudukan anu bener. Mereka ngapabak ka kampungannya nu teu jauh di tempat anu rundingan. Eta dua sobat maluluh hiji tempat. Lemur eta dipaluluh kumaha kayaana salerosna bentukna kumaha. Oke sobat, ayeuna urang lempang di belah kaleretan kena ka hidup wetan. Yuk urang lempang. Geuning cai curcor, cai nama diharang. Itu lamun sertikotnya mah segayun corona. Ayeuna urang pasti ka dieu. Ieu teh kalian dua. Terus kawana deui sobat. Cek babejang. Terus kan itu kakalian kumpulan. Jadi mah beda dulu, ini kayaan teh besar tak Tanjung.
kalebet. Tuh, itu buana mah dilarang goyan. Resep ariu, matak batah ieu mah. Ayeuna urang terus ka dieu. Ieu teh kalian tunggu-tunggulan. Tos dugi ka dieu, jadi mun kieu kaya ieu lembur, urang ngaranna tonjong bae. Nuhun sababna. Sabab urang tos dipalurung kayaan sareng kanyataanna ditungtung wetan juru kidul tapi katungtung kaler juru kulon nya bentukna lonjong jeung sapanjang jalan tadi urang leumpang seueur tanggal Tanjung. Oh gitunya setuju pisan atuh kuring ge. Kacarioskeun kampung eta tos anak baranakan jadi teu deui. Ari tonjong paling kidul disebutna Duku Gembol. Naon sababna disebut Duku Gembol? Cariosna kieu. Isuk-isuk di lingkungan eta geus harudak sabab rek nyiar kadaharan jeung samupoena. Kecrek-kecrek nu ngahadian koreng. Pagel koreng teh kitu. Ah, tenang ari geus pagel mah, tenang kena kuring sabersian jukun di sawah. Ambek tengah nyinjuk ari. Aya deui nu nyadiakeun sangu di dapur. Keur bekel ka sawah. Duh, tahu teh meni halus pisan ye. Manis bulan lah bakal nikmat dahar teh. Mana dengeunana log peda jeung sambel. Lalapna boteng. Bakal nikmat dahar teh. Di eta lingkungan jujur ieu masing-masing ku teu disangka buat kamusibahan aya angin gede pisan. Palma lingkungan eta hawa ujuk-ujuk tis mani nyecep. Angkep ujuk-ujuk wae. Tepat kirilah ayah sorang. Siap! Mana orang kita suruh tengah angin? Serat bae tak kagalan karoyang. Beriak kali tu, beriak kali tu. Iba anu butut, serat bae kahimberkeun. Nah, aku anu isingan masing-masing imah teh lompatan. Lompat kan itu, lompat kan ieu. Tapi teu aya nulungan. Anehna, angin gede eta aya di palebah lingkungan eta. Di luar lingkungan eta bisa narungan jika aya nu ngahalangan bae. Di lingkungan eta aya hiji sesepuh nu disebutna Mbah Buyut. Oh, di palebah Mbah Buyut mah aya angin. Pagaweana mah campuran dengan abai. Tolong, ya Allah ya Rabbi, Tuhan Allah, tolongan ya Allah, selamatkan angin, selamatkan kami ya Allah. Zaman-zaman aya di pelebah lingkungan eta. Mbah Buyut, Mbah Buyut, Mbah Buyut, tolongan ya Mbah Buyut. Ayahnya di luar itu baik. Ayah aku sudah pisah. Aku lagi doaan. Ya harita Mbah Buyut maca Quran jeung ngadoa. Kieu cenah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wafiru ilallahi inni lakum minhu nadhirun mubin. Hartosna sayeuna kuring masian coba angin anu gede pisan sangkan aranjeun buru-buru sobat ka kuring. Terus bagus ngadoa deui. Utirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Hartosna ya Allah mugi angin dan berkah sareng rahmat bikin abdi sadaya. Sanggeus maca Quran jeung ngadoa mah jama-jama wae di pelebah lingkungan eta nyamperkeun ka pelebah Mbah Buyut. Harita keneh angin gede eta ujug-ujug rep bae eureun. Ah, si harita dusun eta disebutna Duku Gembol. Naon sabab disebut Duku Gembol? Sabab harita di pelebah lingkungan eta aya angin gede pisan. Pamirsa sadaya, ditonjong gadukuha opat tantona tina besi mani karandel. Lebatna sisi luhur sareng handap sami tina besi. Lamun urang lebat dipantok ka 3 ka hiji palikaler, urang bakal kaluar